Ay datang dewek meni kuat kejar lembling kieu. Tukang kenang lagi gadag dengan don cicing we. Astagfirullahaladzim, tadi yang ngenangan. Aslina Pak Haji mah nyeri hate. Datang ka dia rek namu, rek sesadu, rek ngobrol, rek carita, nyeri hate. Kakara awalan teh cenah kita akhir. Yang Kulan. akan teh keur diputuskeun cinta majar tarik satia. Majar tarik satia. Omong nama cenah janji, cenah satia. Teh. Cenah cinta teh buta. Tuh kitu ningan. Majar damandang harta. Bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa asik cenah badai satia majar badai kumel bapak hajar bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Aduh, ala kumaha dara mangmang sadayana. Damang alhamdulillah. Para pamiarsanya nu aya wae di mana nonton, mudah-mudahan aya dina panglindungna Allah Subhanahu wa taala nya yang nya. Amin. Teu karaos tos episode 2 deui wae nya. Mohon teu karaosnya kakak. Naon itu dina naon channel YouTube naon namina teh? Cici TV. Cici TV. Alah. Cici TV eta teh nya ngaronda peuting teh nya bari Naon ngajaga. cenah akang Cici TV teh? Cici TV teh nya eta cepot capruk. Jadi si cepotna ke mana wae ieu nya. Ka mana we mah nya bodor aya ilmuna aya nya. Nya bodorna aya, ilmuna aya kitu cenah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tiasa ngararampar babarengan deui kitu. Nya. Dikawit ada pika akhirna nya. Alah teu karasanya geus peuting deui wae ieu tuh. Terus wengi deui wae akang. Tos wengi nya. Tos wengi atuh nya. Mohon. Aduh, ayo si ujar ka dieu. Mang Epot. Heuy. Eta Mang Epot ada tamu. Saha, Cir? Eta tamu. Di mana? Eta di payun. Mang. Heuy. Eta aya tamu di hareup. Tamu naon emang jole tamu? Tamu na teh yang make kopiah sama. Siga nama Ustad eta mah. Bener. Aslina. Eta mah siga nama Ustad. Soalna mah make kopiah. Itu ada Ustad mah tidak asup ka dieu. Atuh. Tidak asup? Heeh. Siap atuh ada tidak asupnya. Tungguan di sini. Saya akan masuk. Tungguan. Assalamualaikum. Lah dengan saha euy. Waalaikumsalam. Saha di jero? Saha di luar? Naon? Ka dieu. Saha sok ka dieu? Eta ngajawab euy. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah secara bringkieu. Dalam plek naon ieu teh? Tina cara bringkieu. Henteu. Ayo batur datang ke dia di kendangan, ayo aing itu sopan pisan. Kan Ustaz teh dikenangan bieu teh. Saya teh cing bener tukang kendang itu. Geus bener Ustaz. Eta mun karunya tukang kendang. Apa? Naon
saya jual karunya. Akang abong-bongnya akang. Heuh, ieu mah sigana mau bohong heuh. Anu keur viral teh dengan anu kututut ngan kututut. Amin. Heuh, jual amin geura. Rojok itu, kalau dirojok tadi ya kang. Heuh. Ah anjir. Cer Aisyah mau tabut di mana? Tuh, inti tadi kan ditanyaan teh tengah jawab bareng asup cenah. Ampun, pantesan we tita asup. Entu mari jarum peuling ngomong geus peuting. Datang maneh mendingan tadi iklaan di jaipongan di bajidorkeun. Oi datang dewek meni kuat kejar lumbling kieu. Tukang kenang lagi gadag dengan don cicing we. Astagfirullahaladzim, tadi yang ngenangan. Kunaon dari tukang kenang? Tadi teh ngenangan akang. Hah? Tadi teh ngenangan. Kering cenah. Astagfirullah. Sanu kering maneh? Sanu kering. Teraraos panangan cenah. Naon emang tibieu ge teh kenangan maneh teh. Astagfirullahaladzim, kang kunaon kang ieu kang? Teuing anjir ieu mah bener euy. Ieu mah anu keur viral teh si bonge anjir. Sigana mah kudu dirojok kang euy. Heeh. Ieu mah sigana asal usul jurig budeg teh ieu tah. Kita di jaket kang geura ka dokter gitu. Heeh. Hah? Tuh. Alhamdulillah. Amin ya, jual amin itu gitu. Oh, anjir euy sok. Tidak Hiji. Amin kada hiji, 2, 2, 3. Sumumun. Didoakeun cing sukses, cing panjang umur. Amin. Tanya. Bener euy. Doa amin. Aduh. Henteu. Dewek jadi hati tadi kenangan. Tibieu ge di kenangan. Di kenangan ti bieu ge. Di kenangan, tibieu ge di kenangan. Itu di kenangan kabeh nu datangnya di kenangan. Aslina Pak Haji mah nyeri hate. Datang ka dia rek namu, rek sesadu, rek ngobrol, rek carita, nyeri hate. Kakara awal ada teh cenah kita akhir. Mung deui ka dieu dewek nyeri hate, demi Allah nyeri hate mung deui. Kuat kubungnya hajar nahawan ieu. Cenah keur nyeri panangan tukang kenangna ti karunya. Yo nyeri panangan. Cing ngerasa. Didinya sing sehat mah. Oh, neangan ubarna. Astagfirullahaladzim. Hayang ubar cenah ieu tukang gedang teh hayang ubarna. Naon ai mah dijual kana ubar? Amun nyeri panangan mah biasana cek dokter ubarna teh kutut-tut cenah. Anjir, ya mesti kamu modolan zaman baheula euy. Kututut kieu mah. Henteu lain awan kering. Eta teh ubar nyeri panangan teh kututut gitu nya. Tutut diasakan, dibersihan heula da di sawah. Hakan galanganan. Ya. Kututut sanes kesemen. Ai kesemen mah bade ieu, bade ngecor. Astagfirullahaladzim. Eueuh anu naon anu kering. Eta panang tukang genang teh tadi tangandangan teh gering cenah ngomong. Henteu teu gering. Teu gering. Oh, keur tipas cenah kamari teh. Euy. Cing enggal sehatnya tukang genang didoakeun ku Pak Haji. Insyaallah. Doa Pak Haji mah mustajab insyaallah. Saha nu gering aya maneh? Saha nu gering? Urang doakeun ku sararea. Akang, Kunaon? cenah haji deui akang. Hah? Cenah haji deui ngarah tobat. Ini mah sigana kabayang keur haji ge lain bae kana Allah mah ieu mah ngadun salah cileun we cenah jarang peuting can sigana mah. Sugan cager deui lain haji deui mah. Moal ka kiamat ini moal cager moal. Ya kitu teh we. Kamari kurban. Saha nu kurban emang jual kurban. Henteu ieu mah kamari kurban henteu. Mun itu bebeca kurban teh. Diceker-cekerna acan datang ka dieu. Batur mah ieu nya kurban teh jeung sedekah jeung diberian ka batur. Ieu mah mun diceker-cekerna acan ieu Ieu misalkeun anak kurban teh nya kedah dibagikeun eta dagingna teh.
Sepersena teu sabaraha persena teh jeung arurang tong dihakan ku maneh sorangan euy. Da kabeh tukang gedang ge tukang gibor ge sadayana ge kudu ngasaan. Saha nu kurban ai maneh? Saha nu kurban haji? Tukang gendang ge kurban. Saha nu kurban ieu teh? Alhamdulillah tukang gendang ge kurban. Teu aya nu kurban haji, aya haji kunaon? Da sadayana ge da pasti kabagean insyaallah nah apa haji mah teu kabagean. Kang, Naon ieu teh? kunaonnya Kang euy? Saha nu kurban nu kurban Ieu saha nu kurban? Aya kunaon? Cager. Ya kitu teh ya we alhamdulillah. Kamari teh rada sehat saeutik ulah dengan rada sehat rada sehat cenah saeutik kamari. Sakit rada sehat ya Kang ya? Sakieu teh rada sehat ubarna. Ujung mah geuring nu kieu teh. Heeh. Nya jarang peuing we aing ngobrol ti tadi teh nu jawaban. Teu bieu ge di jawaban. Mana kunaon unggul-unggul kan unggul lagi ngomong itu astagfirullahaladzim. Mah ceker acan datang ka dieu teh. Plastikna atuh bae we atukeun ku daun plastik naon ku eta ku daun cau ge. Nih ieu mah basa pisan. Kumaha? Nu ngomong. Saya pasti bagikeun. Bener. Kieu mah geuring. Aing haji nu ngomong haji. Bener. Kamari ge kitu, Pak Haji ge kurban opat sapi. Anjir opat sapi sih teh level usia sorangan opat sapi. Kan lieur aduh. Itu ieu bener. Ini beda ayeuna mah heueuh ayeuna kurban mah ieu teh beungeut teh. Caang rada aya caangan. Saha nu kurban emang nu kurban? Nu kurban eueuh. Itu tukang genang domba na 3 cenah aduh. Menera reus kararurbannya. Ai tapi da eueuh nu mere daging matakan kitu we cicing we mau. Lieur aing mah. Nu nanya amin. Nya mudah-mudahan we nya. Insyaallah tahun paeujeuh mah bade kurban age onta ka Arab amin nya. Doakeun nya saha ieu mane nu nanya rek saha nu nanya? Nu nanya saha? Sumuhun nya eta kitu teh ya. Astagfirullahaladzim. Biasa we nya. Naon dieu teh keur geuring gitu. Gara di jaket yung. Gara di jaket. Ente hari resep mah, resep we kan daging domba seutik mah. Da ieu ada kolesterol seutik, da moal naon moal mata pae gitu nya. Saha nu pae maneh geura pae buat. Ya kitu teh nya. Amin mudah-mudahan aya dina panginonan Allah Subhanahu wa taala. Cir. Ngobrol jeung nu budak. Aisyah teh dibejaan ku nyo. Anu dicita asup we. Ya kumaha ngusirna euy nu kieu euy. Babuk we Kang. Di babuk. Babuk we nu kieu mah rojok tah deulina. Wah, ieu mah ku obeng. Mana hayang bar? Tuh udah tengah jawab Kang. Atuh ieu teh hiji-hiji karena ngobrol teh lieur euy. Lain we nu ngomong. Ai nah aku teh pilih sieun ieu mah. Alah, sia Gusti Agung. Nah, macam-macam wae nu budak aya-aya wae Gusti. Lieur akangan nu kitu mah ya Kang. Cir eta bawa deui cir. Kurang cangcang ieu nu kieu mah. Sok cangcang kadinya. Alieureun pisan Aduh, ampun ieu teh kakara ge awalan geus dibere nu budak tadi. Lieur nya Kang nya. Lain lieur tapi kasebeuleun untung teh teu ngamuk saya ka dieu euy. Jang. Ya, aduh, lieur korin teh mah. Lain jang dengan aya nu viral deui cenah. Naon tah Akang? Naon? Aya nu viral eta ningan naon ngaranna teh BBM ningan naon Geuning. Lain BBM teh naon euy. Eta nu naik teh pertama. Nya ayu pertama nararaek ayu gaji haleutik nya. Ayu dapat kumaha atuh ieu teh Menteri SDM Pak Bahlil MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis Bahlil? My little ball. Eta dengan si Pak
Si aing mah ngaronjat teuing. Ngaronjat Si teuing. kene minggu kamari teh dolar heueuh 18.000. Nya. Ayeuna geus kanu pertama tadi ge ngeusian bensin teh teu sasetrip acan 10.000 ge kan. Heueuh 10.000 ge teh sasetrip acan. Karunya we ka masyarakatnya kan. Waduh karunya ka masyarakatnya. Mas masyarakat. Astagfirullahaladzim. Gitu karunya ka masyarakatnya. Geus ngaronjat teuing. Gusti nu agung. Aya wae kitu nya. Aing mani waas pisan BBM ngaronjat katakan urang ganti we tong naik mobil tong ada motor. Sepeda we nya akan. Kagok naik anjing aja naik anjing. Buat 16.000 atau akan naik lagi. Kok 16.000 tong otak ai teu sedengkeun di Turki nih kan ya. Nya Mukuat kamar urang goceng salita. Nah, ari Gusti nu agung. Cenah diganti ku minyak kelapa si Dewa lama. Nya si sudah ka mana heueuh? Dewa ka mana? Anya sih mau bertahajud euy. Alhamdulillahnya akan Alhamdulillahnya keur tahajud sih kan bae lah. Deo. Ya tengah jawab keur molor. Akang. Geus da keur molor, kalau diganggu kadinya. Keur molor. Keur sare, kalau diganggu. Astagfirullahaladzim molor wayah kieu. Nya molor. Isuk kene pada jam-jam 8 kene ya teh nya. Nya. Bae antep gue si Dewa lama Cina molor setibrana. Sugan kalewatan subuh. Gitu tehnya sok waas ningali dolar kana raraek Nya eta BBM raraek matakan rek ganti dewek moal kana bensin deui moal kana eta deui kana naon cenah Kang? Kana naon? Kana minyak sawit rek ganti ieu mah rek ganti kana minyak sawit sugan we kana minyak sawit mangeunang kitu nya nu nonton teh ieu teh ti mana wae ti mana horengnya aya nu di TikTok teh nya baraya TikTok Tap dulu tap. di tap dulu aya di YouTube-nya aya di Sogan aya di pausna aya meureun aya meureunnya aya meureun. Manawi gitu Manawi aya nu ngantip. tapi duiteun mah tuh nya ti mana we nya ti konten biasa Alitan CS. alitan teh nya CS nya 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 kitu teh kitu we usaha mah nya Kang. Usaha mah di mana we nu penting mah halal Nya batan nganggur mending cara batur yang aya lagu nu kitu nya mending keneh kuy dagang sora cenah saeutik ge eta mah loba nu penting mah kuring nyoba dengan sora ge pas-pasan nu penting mah nyawerna nomor 2 cenah nya nomor 1 nyawer mah nomor 1 atuh nyawer mah nomor 2 kitu teh nya nya Mari teh karasa kitunya aing mah ampun bener-bener ieu mah gara-gara hayang pindah ka Indomaret teh bener hayang pindah geus ningali nararaek kabeh nararaek pindah nararaek ampun da asa yang pindah we nya Kang ka negara batur hayang pindah emang napin bisa gitu biasa ngomong bahasa negara batur bisa biasa kumaha sih Thailand kumaha Sodikap kaplay sengkeren. Sengkeren teh naon artina naon? Sengkeren teh naon artina? Selamat malam. Sengkeren. Para pemirsa semuanya sengkeren ya. Sengkeren selamat malam gitu nya. Ai ka Thailand teh jol cenah cenah ieu mah saha cenah. Ti nyambung Jol kap leumpang cenah. Aduh aya wae Gusti. Meureun geus meureun eta si budak siap bihan siap meureun rek lanjut ngarona da ngan sakedeung meureun nya episode 2 mah urang lanjut deui nya engke hayu geus ti payun barayanya